Nyari pasangan bukan yang baik, tapi yang bisa bikin nyaman. Makanya dari kiai jangan hanya pandai menghakimi, tapi harus pandai memahami. Mereka pun sama ingin dimengerti. Ini soal rasa. Haji Darwin mah 20 menit. Mak. Kurang bahasa minggu. Ngone. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Segenap alim ulama, guru kita Mukarram Kakanda Ki Haji Gareng, Ki Haji Darwin, teristimewa Sahibil Bait, guru urang Al Mukarram Kiai Nas, doakeun eta kiai dina rumah tangga sing jadikeun rumah tangga nu getol ibadah ka Gusti, sing dimakmurkeun ku rezeki, sesadahar bisa gancang ala haji, doakeun anak bungsuna sing geura gancang adian deui. Segenap para panitia penyelenggara beserta lapisan masyarakat, mudah-mudahan naon anu geus disumbangkeun ku urang sing jadi kiparan bikin ngahapusan dosa. Babarengan urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, sholawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sanajan jalma rame ngaharep ka Allah mah sorangan-sorangan sia. Boga pamajikan geulis can pugu bisa nulungan di akhirat. Makanan neangan rizki ulah sampai ninggalkeun nu mere rizki. Kang punten efek naleutikeun bae mah. Usaha silahkan ulah sampai nu kangen pangeran. Can puguh duit nu dimenangkeun ku sia menang usaha bisa nyengetkeun benang sia, bisa nyenangkeun beungeut sia can puguh. Kadang-kadang berang penting usaha hulu disieun suku, suku dijieun hulu, nyieun imah tilu tingkat lebah rek diselamatan paeh salakina sanu senang pamajikan sia. Kadang-kadang pamajikan ge dikawin ku babaturan nyelak dia kana hulu angen. Nu hese ge neangan sadar aing ngomong hayang salamet ka
urusan dunia baik. Hei, ingat, dunia itu penuh tipu-tipu, tahu nggak? Ini kenyataan, men. Dunia itu penuh tipu-tipu. Ngakan McD nu keluar nama koneng, ngakan kebab nu keluar koneng. Hanya satu yang jujur, gender keluar hejo baik. Kelas ya, saya bingung ya, aing nyacah kenal, aing lieur sarua. Tapi jujur, kasepan nu ayeuna tak kasepan kiai pertama. Ngomong goreng cabok dia kuai. Sakieu mah sedengnya. Tadi kaing turun di mobil parawan sasalaman. Ceurik sugan teh Bogor yang sukuna katincak wae. Pak, kemuliaan seseorang tergantung seberapa dia bangga dengan Tuhannya. Pan urang mah kadang-kadang casing doang ya dong Haji Asep ya. Ngahajan make jubah pan supaya serem doang ukuran anyar. Coba lah menaik ceramah make lepis pajan medan lepis. Mbak, jangan tertipu dengan penampilan. Kadang-kadang pantat meraih, wajah menipu. Jangan yang hulus ya. Mah, cing. Urang tadi Isra Mi'raj geus putih heula. Geus ieu mah kaca perang bae main malam ya. Biasa bae pan film Eparas mah dipasang nanti penting bae. Kan, jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu. Katakan kalau melihat seseorang harus dengan husnuzon hatinya. Jangan pernah kamu berani menilai seseorang, apalagi kamu belum kenal dengannya, dengan mata hati yang suudzon. Jangan kedepankan asas praduga tidak bersalah. Kan jelema mah kadang-kadang beungeut mah beungeut musola, kalem dong tai palin. Kadang hutang beuki bayaran henteu. Asal geus jatuh kada tambah pembayaran, ngaleungit make jurus boboiboy menghilang. Aya jalma anu wajahna angker, rambut gondrong aya sepakboran, wajah penuh tatoan, tapi nya hatinya peka. Iya nu gagah mah, iya nu gagah mah ye. Nu hatena peka. Kamu punya hati enggak? Peka tuh. Jangankan dengan orang lain, dengan pasangan pun harus peka. Ngapain rumah tangga lama-lama kalau kamu nggak peka? Kan kita nyari pasangan bukan yang baik, tapi yang bisa bikin nyaman. Bo, nek nahan boga salaki ganteng tapi pelit. Kayak naik aja mun amis dihakan deui. Asal jarah ka Madura lain kejo mekelna promah jeung tolak angin sakalian pangerok. Ayo kita tuh gak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Walaupun kamu punya hati, tapi kamu perlu mencurahkan isi hati kamu. Hello. Ngestak aing mah mau make dalil. Ceramah mah teu kudu loba dalil, yang penting dapat chemistry-nya. Yang penting ke hatiku polo nyelak dia kana huluangan. Ayo. Ngomong dia diperkosa dia ku aing. Hedak ya aing doang nu edan mah ngomong sorangannya. Masya Allah, doakeun sing sehat. Tadi mah di jalan rada katirisan meureun sumut kayak para raih geus teu hayang ada hartai-tayacan. Kadang-kadang pan urang boga kitab salemari diikeun di ruang tamu jeung sieunan bedul. Teu bisa ngarak-rak awak sorangan. Yang sulit itu bisa nerima nasihat orang lain, Pak. Nganasehatan mah babari nu geus narima nasihat batur. Iya nu hese bos, iya nu hese. Harus bisa menciptakan suasana take and give. Ada kalanya memberi dan ada kalanya menerima, bener gak? Iya nu paling hese. Matakan kak, ima ceramah lain nyaramahan masyarakat, nyaramahan aing. Jangan make jubah atau tilok kikian di mama ima ke usaha bae wae. Pak, nu karasa ku abdi mah kieu. Kadang-kadang orang soleh itu butuh kesolehan yang lain. Kadang-kadang semakin soleh setan ngalobaan,
sejatinya setan punya misi-misi. Ketika dia tidak bisa menggoda seorang hamba untuk bermaksiat, dia bisa masuk ke dalam ahli ibadah sehingga dia merasa yang paling baik. Ini yang tidak baik, kawan. Bo, karena saku abdi baheula mah dak aing keur masantren keneh jadi santri, lamun balik nyolatan sendal leungit ikhlas, sendal babaturan. Ih tolol paingan hulu sia. Atuh panti kobong mah asal turun bae sendal saha bae, ja milik Allah. Baheula mah keur masantren ngariung berkat teu meunang, aman-aman saja. Tapi jajal aing balik ceramah di dia berkat teu kabawa dibelem ku imah Ustaz Nas nage. Berarti kadang-kadang ya awak ngabegoan matakan bener kak penyakit mah lain dinu bodoh dinu ngarti karasa ku aing naik rajaban muludan musyawarah mending jeung nu bodoh duit tereh kumpul jeung nu ngarti mah masa musyawarah deui duit mah teu kumpul-kumpul ngaliwat bae digedekeun. Ih kadang-kadang aya ustad rajaban masjid kotok nu muyung diparapkeun ka kiai modal jeung akan kotok teteh lo. Makana Kang tenang dak aing mah dihalkan moal aing moal marah. Geurang halkan moal marah aing mah piraku kiai pundungan. Ye. Karena kalau santri masyarakat ngahalkan penceramah itu bukan tidak punya etika, bukan tidak beretitun, bukan tidak punya kesopanan, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap kiai. Makanya dari kiai jangan hanya pandai menghakimi, tapi harus pandai memahami. Mereka pun sama ingin dimengerti, ini soal rasa. Hei ganeng dia ya. Dah kemana sih rek demo tanaon ya? Allahu Akbar. Ayo Kang, makana punten abdi lamun ngobrol jeung guru teu loba ngomongna. Bahasana kieu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sabenerna mah dak aslina mah hampura lain sombong, leuwih bagus di Haji Darwin aing mah pura-pura bae. Sing sehatannya bunya. Pancing awe mah ngaji geus penting mah kudu kieu. Ini beget-beget seblak pan ieu mah. Kawan. Yang paling repot itu ngatur wanita hese. Pantesannya cik guru kula cenah dina keterangan nu paling loba pangeusiraka awewe cik kula kunaon atau horeng awewe mah hese kajenting boga salaki kiai eta salakina moal bisa ngatur pamajikan moal awewe mah hese diatur. Awewe mah boro-boro ku salaki ku Allah kita benang diatur awewe mah teu beunang. Buktina ku Allah dibere halis sakikituna ditambahan make batlet pan dong terpercaya dia ke pangeran haju di jalan kakesangan tinggal sapotong be halisna kan. Makanya bapak-bapak Kiai Gareng ke Haji Darwin kita harus ingat lamun rumah tangga pamajikan ngajak pas ya jangan pernah dilayani, jangan pernah dilayani, cukup diam, pejamkan mata dan tidur selepasnya. Ih bener awe mah kajen teuing urang nu bener manehna nu salah kudu manehna bae nu bener. Matakan lamun pas saya jeung pamajikan kalau ingin segera selesai cukup satu kata maha benar mamah dengan segala ucapannya. Ki Gareng pinter ngomongna di dia Ki Gareng gak kaget tunjuk di imah mah mehong. Yeay, berani bertaruh bang, senggol dong. Lain keprok dusun mikir. Masya Allah tabarakallah doakeun nya Ki Gareng sing panjang umurna nya kayak batur manggeus parah tinggal Ki Gareng bae sorangan leus teuing jabana malas aing moal bisa. Masya Allah tabarakallah guru kita alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Oh iya nu paling hese. Makanya kalau punya problem jangan pernah pergi tapi kembali ke dalam dirimu sendiri. Sumur bor
dalam mulu sia korong tah, you know korong. Bo, kalau punya problem, kalau punya masalah, jangan pergi, kembali. Perahu itu tidak pernah tenggelam ketika dia ada di atas air. Kudia dirorek, perahu bolong koplok. Ih, hampura ada kain koplok banyak. Duh, masya Allah, hampura bu sungguh takoski aja kurang adab. Saya sih sekolah baru PJS. Daripada Ki Gareng sekolah ka obat eureun. Aing sarua S2 Ki Gareng kelas 2 eureun sekolah. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Hodak dia mah doang ngupung bedul banyak. Hedak aing di imah mah hidung-hidung ya ustad, di imah aing pakai cocokan ke budak santri. Tidak, asal kamu senang aja paman. Allahu Akbar, sok. Enggak ada istilah orang mencari jati diri, tapi kita itu yang menciptakan jati diri. Ayo masuk, taklukkan ruh kita. Kadang-kadang pan orang ulah-ulah ngatur masyarakat, ngatur awak sorangan bagi orang mah teu bisa. Keur ngadenge ceramah mah, oh saya ingin menjadi baik, tidak makan sabun colek. Tapi kadang-kadang eta subuh bentak, tapi kerek deui. Nu nyeri mah lain dihianat ku batur, nu nyeri mah lain dihianat ku kabogoh, dihianat ku diri sendiri. Ngadenge cacahan pahala puasa Rajab, oh cacahan abuya, cacahannya abuya Cilongok, abuya Sepuh, puasa Rajab gitu, pahalana gitu. Insya Allah lah puasa Rajab, jabukti nama bulan Rajab ge tukang uduk para reak bae aja isuk-isuk eta. Makanya lamun puasa yang kuat wayahna sing loba nyiduh puasana, nyiduh sarimi, nyiduh kopi. Nu paling hese dikhianat ku awak sorangan eta. Hayang mah urang tadarus Quran, pan urang mah lain, aya hatam Quran MTQ musabaqah tilawatil kuburan 7 poe berang sajam penting saja menghibur bongkong segala kabagian ngome nyaminggu ngome. Haji Darwin mah 20 menit mak urang masa minggu ngome. Nah nu beda lain ilmu banget sih anu tahsub. Kang, ayo sok taklukkan kalbumu, taklukkan kalbumu, paham? Karena rasa itu bisa ditata, Pak. Jangan ngomong rasa itu susah tumbuhnya, bohong dia. Loba santri dijodohkeun kawin ku guruna ngomong mah teu boga rasa, bukti nama dia anyong-anyong mareuneuh. Bullshit dia ngomong cinta tapi padut mending ngising dia na helm. Kang, hayu dulur babarengan yuk latih supaya hati ngerasa bangga jeung Allah, supaya hati merasa terhormat karena punya Allah. Pan urang mah ngerasa bangga ngerasa terhormat teh jeung implik-implik duniawi, termasuk aing sarua, termasuk katakan kiai penceramah mau balik kori mau mobil garaga katipu rental mending kere mamang make motor Supra Hesti bra daripada mobil nyuna. Waduh dak mobil aing kayak dikempesan ku Ki Gareng moal. Bu, jangan memaksakan kehendak, paham? Lamun salaki masihan artos ka urang sampai 10.000 tampi eta ge kesang ka jubur-jubur. Jangan maido ya, jangan komen ya. Kami juga laki-laki sama punya nurani, ingin menyenangkan wanita pilihannya. Ulah dipaido, laki juga sama punya hati, dia kadang bisa terluka. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya.
gemoy Lucia. Daripada dia gede ke hulu dong hilir cengkeh. Bu, makana lamun arek mantuan salaki lain gawe ngadoa mun salaki ka sawah ibu salat duha engke nu kaluarna belut tuh di bejaan makanya kecek seuri tolol. Iya mah salaki ka sawah main TikTok atuh rai kadut. Allah yuk Sayyidina Ali karramallahu wajah punten Pak cacahan salat geus ku guru urang anu ti payunnya leres teu Bu. Ainu tadi pun make peci hidung atuh lamun aing make peci hidung atuh bahaya bos kayak bingung dia ngabedakeun mana beungeut mana peci bisa-bisa ka aing nyebut tai cacak hidung jeung putih. Senang aing napa beungeut sia guak badong soang kurang parah sing dicangkeunnya di jero kuburna. Yuk sejenak kita buka nasihat doa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Kita tahu bersama Sayyidina Ali adalah mantu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tadi geus nyacahkeun tentang salat. Tapi kapan urang pan salat ngageblak bae pan ti baheula, ti rajab ka rajab deui salat. Tapi eta salat eueuh rasaan. Hambar. Weh. Oh no. Atuh lamun aing make jubah hidung peci hidung atuh ngagelemeng aing ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana hasil ma asidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
yasin habibillah ila isal ummah minal afati wan ni'mah wa min hamil wa min ummah bi'ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. bisa dilanjut ya lanjut ya Bu ya nggak apa-apa sekitar kita gelap yang penting hati kita bercahaya terang amin ya robbal tah ieu teh jeung nyadarkeun urang semua yang terjadi atas kehendak Tuhan ayeuna urang di dunia poek ramean komo di kuburan mah sorangan bos naudzubillahi min dzalik kebelah paeh malah soalnya can kabita ulama takana paeh sok lanjut Sayyidina Ali karramallahu wajhah diangkat menjadi wali Allah ternyata bukan karena beliau adalah mantu Rasulullah ternyata karena asbab salah satu doa yang dipanjatkan kepada Allah kupingkeun doa Sayyidina Ali mudah-mudahan jadi motivasi ka urang terinspirasi urang hayang ngabebener hate makana yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ayeuna mah urang harta dibangga-bangga bisa nulungan urang jalma boga duit mah ayeuna mah gagah jalma narurut kanu boga duit mah kajen teh ngajina gagah ai teu boga duit mah teu didenget aku masyarakat kajen teh belekak-belekok aya loba duit mah loba nu ngabela di dunia sia duit bisa aya hargaan anak sarua di dunia aya hargaan bisa ngabela kanu jadi kolot anak di dunia bisa dibangga-bangga engke mah diamil mahsar harta teu bisa dibangga-bangga urang rek cilakar diasupkeun ka neraka sugan malaikat benang disogok moal bisa bos nggak bisa 86 bos nggak bisa illa man atallaha biqalbin salim ternyata dulur anu salamet dunia akhirat nu salamet oh wow amazing ternyata setelah caang bangetna tetap genek Allahu Akbar Bu lanjutnya tengnya Bu calik bae bunya Allahu Akbar sing sarehat ibu KBH lamun ti dieu ulah geura sare buka panto heula siap can ya siap can ya urang pan materina can dibahas bos ceramah itu harus ada pesan yang disampaikan paham oh enggak aing eleh kusia eleh banget doang aing kusia lanjut ya Pak sok rarasa pernah tuh ngarasakeun salat nikmatna jiga ngabaso pernah tuh ngarasa salat kuat sehah jika metis jatake pernah tuh ngarasa salat begitu berselera salat subuh teh hitung-hitungan kuat 8 rakaat pernah tuh ngarasa betah urang keur main slot urang keur nonton TV lagi film bagus-bagusnya geus segera mandi heula geura salat asar heula pareman TV ke sambung deui atuh TV di pareman pan ceritana geus kadoncrat pernah tuh urang kana salat geus ulah salat bae dahar no salat pernah geus kos kitu da urang menyacakeun salat nikmat dianggapna lebay sok syariah lu tapi ieu teh kudu dilatihan urang nyacakeun lamun abuya Al-Maghfurlahnya Cilongok jika nu heuhnya urang nyacahkeun beliau tapi pan ngeun ukur cukup kagum doang urang mah teu nuturkeun tapak tilasna emang hayang jadi cara Al-Maghfurlah kaluar ti jero beuteung langsung bisa tinggal ngedownload nggak bisa semuanya butuh latihan oke lah kamu nggak perlu tahu prosesnya kamu cukup ikuti storiesnya
Hei bu, ulah-ulah cara abuya Cilongok hayang jadi MC bae ge. Eta butuh perjuangan, butuh proses. Emang jadi MC babari hese. Makanya udah sok maido. Boro-boro ceramah MC ge hese. Atau coba si MC tebegug. Saudara-saudara, mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh al-alim al-allamah al-marhum Haji aing bebongkong dia. Apalagi ceramah butuh skill, butuh ilmu, butuh kepiawaian mengolah kata, harus bisa bagaimana cara menggiring opini masyarakat yang mendengar agar mereka bermuara dalam satu titik rindu kepada Allah. Eta nu hese bos. Ceramah setahun hang jadi mubalig, dalil lagi menang download, dasar paket menang hotspot karena kisah potong dalil putus. Ceramah langsung. Saudara-saudara, jangan berhenti ngaji. Sebab Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Kamana jurig? Semua butuh proses. Urang nyacakeun abuya Cilongok kagum, tapi bukan hanya sebatas kagum, ikuti. Itu bukan tontonan tapi tuntunan, kudu kitu. Mikir. Hello bos, kita siap mau mobil, butuh latihan bos. Wajah kamu yang belum siap. Hei, eta mau mobil pan beureun mimiti namanya engkle heula, tincak rem, ditempor rem nah tuh dengar kan yang listrik. Nya karak beak jalema paeh tilu bae mah atulah eta mah ujian ya. Kan aing geus refleks mah eta suku dong aya mataan. Tincak rem, lempang cokornya. You know cokor? Tincak gas, cokorna lempang. Sarua jeung tukang silat teu ujug-ujug bisa kelid. Mimiti nama tuh ya, kelid hiji, kelid dua, naik ka luhur, pasang ela-ela, pepedangan. Engke mah geus refleks kajen teuing mata keur peureum hees. Kumitoha di alungan tai, ditewak remuk. Ya semua, ya iyalah. Jajal ku dia hulu dia dikeu remuk lah. Aduh, ya budak komen bae. Like, share, and subscribe. Bu, kudu latih. Yuk, urang hayang boga rasa, dilatih. Karena hirup mah kudu boga rasa. Walaupun aku dekat dengan dia, kami nggak punya rasa, kami biasa saja. Tapi aku dengan seseorang yang jauh di sana. Tapi karena kami punya rasa, jarak itu tak menjadi penghalang untuk kami. Paham? Salat kudu aya rasaan, nikmatna, sedepna, pulena, nepikeun urang teu butuh karena urusan duniawi, butuh ka Gusti Allah. Kang, ku akal mah anehnya. Abuya di Barugbug, kadang-kadang dia sudah menghindar dari manusia, bukan tidak ingin bersosialisasi, karena dia sudah menemukan kemesraan yang sesungguhnya dengan Allah. Orang mesra itu pusing diganggu bos. Urang bobogohan jeung kabogoh ya. Woi, penting. Masalah buat lo. Iri ya. Enggak, karena kita sudah menemukan kemesraan. Buat apa rame kalau bikin pening? Rujit. Yuk. Kemananya? Ya, lakukan apa? Ya ke Bongsari pindahkan ke dia. Kang, sok punten ya. Iya hayang timbul rasa. Sok kurang ngaji roh be sedik-sedik ngaji rasa be supaya rasaan. Karena kalau sudah seperti kami itu nggak butuh rupa, yang penting rasa. Aduh, aing ngimpi ngising pagi jeung hulu dia. Bu, jalema leng ka Cilongok, leng ka Rajab, leng ka Karawaci, datang ka imam nepak hulu, lieur cenah lieur, stres. Pertanyaanna, ongko bebas awakna bisa ka timur ka barat, kenapa seakan-akan terpenjara ya?
haju geus lah isuk teh geus urang meuli ikan koi bae lah dina akuarium kumaha ngomongna ubar stres kan lucu ikan hias usia dikekep dina akuarium ukuran 30 kali 30 di penjara kenapa bisa jadi obat stres lo lucunya nu awakna bebas kadieu kaditu hatinya ruhnya terpenjara kenapa ikan hias yang jasadnya di penjara ruhnya bisa bebas malah bisa membuat sadar orang yang sedang stres masalahnya di mana karena lauk masana dan awakna terpenjara dina akuarium rohna bebas merdeka sebab lisana teureun-eureun muji ka Gusti matakan lamun hidup hayang bebas lain kakalayangan kadieu kaditu ngabiakeun duit jeung ongkos tapi ieu tah sungutna anu kudu zikir ka Gusti Allah jeung rasa soke ikan kenapa bisa jadi obat stres karena ruhnya bebas badannya doang terpenjara kenapa ruhnya bebas mulutnya zikir soke eta ikan kamu ikan cupang Allah 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 ih mirip tolong nyacakeun zikir sumut kiai mirip cupang aduh dak aing ceramah bunuh diri ya sok balik deui mangnya kan keur ngaji rasa urang mah sok pikiran jangan segala debo urang nu bebas awakna bisa ka dieu bisa ka ditu tapi ruhnya terpenjara pusing pening gabut apa sia mah tuak taek bae mere mah henteu komo teh aki-aki sok dusun kadang-kadang malam Jumat naik urutna teu nuhun acan koplok leng bae kadang-kadang ditutupan ujing naon geus kolot kadang-kadang malam Jumat bisa naik bisa turun makana lamun hayang bebas hatena bebas ruhnya tidak terpenjara mulutna connect jeung Allah mulutna connect pakai dong jaringan 5G yang unlimited soke eta lauk hiasna budaya Allah 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 hepan urang mah keur muji ge nyata Allah Allah jol be papais eureun lauk mah semakin dibere parab nggak kencengan sebagai bentuk syukur soke Allah Allah bere parab pelet Allah tak kehe lah ieu sia aduh aing riweuh dak nyacak wae di kana laukeun aing nu doang lauk anggeus asal sia senang bela lajuna mah wawuh henteu nu penting balik mah cair bae ka Ustaz Nas lah sejarah rengkel makana aing betah-betah di Indonesia yang pindah ka Gajruk sejarah rengkel ibu punten sok Sayyidina Ali karramallahu wajhah diangkat menjadi salah satu waliullah karena satu doanya yang luar biasa apa itu Sayyidina Ali gaduh doa nu hebat dan luar biasa lain doa teu terak dikadek lain gampang tembak kebul horeng hapur ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan dia ngaji rasa itu supaya sholat kurang aya kualitasan da kula ge can bisa ieu mah karak nyampeikeun doang punya betul betul Masya Allah ya aing belah dia mah tiis hawa ieu mah panas jahau doang benernya ibu bu ya mudah-mudahan orang kajenteng huhahi ya atau mudah-mudahan balik ti dieu sieun kakepretan barokah ti Sayyidina Ali nya ya ayeuna mah selain saatna woi Isra Mi'raj salat eta mah kelas TK urang mah geus kolot he urang mah geus gede lamun cacahana eta bae atuh isin urang ka Allah urang mah geus wayahna geus ngararapih salat
ayeuna mah geus bener salat ngararapi salat kumaha salatna aya rasaan pan urang boro-boro salat aya rasaan rakaat ge poho Allahu akbar cik anakna poe pare kahujana Allah kalau baru kumal mangke rakaat 3 tak opat ya tungtuna salat angkog-angkogan Bang nek di mana timur rasa sok balik deh kan apa kan ya ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan ya Rabbi duhai Gusti abdi kafani izzan antakuna li rabban aku nggak butuh rumah mewah, nggak butuh mobil mewah, butuh awewe nu geulis ai Allah mah. Gak perlu cantik, yang penting menarik. Daripada nu geulis cerewet, mending nu hideung rumasa. Ya dodol ge hideung bos. Anggap baik pemajikan poek mak dodol ada nyebut dodol kain cabok dah poek ya Rabbi awas ya coba tina rasa ngomongnya bukan dari mulut dari lubuk hati nurani paling dalam ya Rabbi ya Allah aku udah banyak dikecewakan aku udah banyak disakiti udah banyak dicampakkan kadang-kadang digantung dengan ketidakpastian aku udah muak dengan segala ini ya Rob saatnya aku harus bersandar kepadamu pan aing curhat kieu sial kan jujur orang yang lari kepada Allah banyaknya orang yang sudah sakit dikecewakan kan bener tuh rata-rata nu balik ka pangeran teh nu jebot bener tuh nu disalingkuhan ku pamajikan nu disepak ku mitoha anu ditipu ku babaturan usaha bener tuh aya nu gawe capek nungguan son duit mah teu gerak keluar ada bener tuh Pak monggo Kiai tenang Kiai saya mau nginep Kiai orang Medan apa ngomongnya galak orang Medan semua yang ada di darat aku makan kecuali kursi itu pun keras kalau lembek aku makan juga horas Pak aduh Masya Allah ya bedak aing lamun boga pamajikan suara dong Haji Darwin teu perlu di TV ya asal kesel setel pamajikan puterkeun gelombang ya Rabbi duhai Gusti Pangeran Abdi kafani izan antakuna li rabban cukup bagi itu suatu kehormatan aku gak butuh harta gak butuh rumah gak butuh apapun gak butuh pertemanan bullshit dengan cinta bullshit dengan perasaan bullshit persetan dengan cinta aku merasa terhormat aku merasa punya kehormatan karena aku punya engkau menjadi Tuhanku wa kafani fakhran an akuna laka abdan ya Rob cukup hati ini merasa bangga cukup menjadi kebanggaanku aku tak bangga dengan semua yang aku miliki semua akan kau ambil cepat atau lambat dengan segera aku merasa bangga karena aku menjadi bagian dari hamba yang sujud kepadamu coba gitu lobby Allah lobby rayu ge please deh Allah please rayu ge please ya Rob please deh Rob ya Rob hiji ngarasa terhormat lain gaduh pakaya tapi gaduh Allah nu kadua ngarasa bangga lain pedah boga duit ngarasa bangga lain pedah jadi kiai boga kobong boga santri ngarasa bangga lain pedah boga mobil gagah ngarasa bangga ku pedah abdi jadi hamba Allah pernah teu sia sujud ngarasa bangga jadi hamba Allah pan urang mah lainnya tina mobil Ayla naik ke mobil Innova be etal janela kuat mararuka kabeh
supaya kanyahoan aing aya di jero Innova kapal menta duit 1.500. Bu, sok balik deui. Eusi tina pengajian nu ku abdi dicacahkeun, yuk latih rasa supaya ngarasa terhormat teh ku pedah gaduh ngarasa bangga teh ku pedah jadi hamba. Pernah teu ngarasa bangga boga Allah? Sohor cik batur, wey main dong tuh healing, main dong tuh aku punya uang, kamu baru punya uang, gue punya Allah. Edah Bapak Nira yuk menggake dasar kasep naik Fortuner deh ini mah goreng remek naik motor Supra bisa ngebul teh urut nanjak bergigit tilu keteng na beunang. Bu kayak lamun aya nu ka pangajian lempang na kieu ya sepeda boga gelang meuli tahu kuatnya buara duit tahu kabeneran tukang tahu tina emas untuna 5.000. Katakan mereka apa sih bangganya punya emas, gua mah punya Allah tahu. Edah urang ngomong ka awewe, aku menaruh hati padamu. No, kamu bukan levelku. Langsung panjatkan, ya Allah, jika engkau berkenan raih hatinya untukku, tapi jika engkau tidak berkenan cepat ambil dia dariku. Modal. Coba latih bangga gaduh bangga jadi hamba dilatih, coba dilatih, kudu latihan supaya doang sayina ali sehingga ketika sujud ngerasa aku bangga bisa sujud di hadapanmu, yang lain tidak engkau berikan kesempatan untuk sujud menghadapmu. Aku malam-malam seperti ini, di saat orang kedinginan, di saat orang ngantuk tidur, engkau takdirkan menjadi orang yang sujud di hadapanmu. Betapa bangganya diriku, geus eueuh cangkel, geus eueuh nyeri cangkeng. Kenapa? Yang ada kemesraan. Orang kalau udah mesra nggak ada peribatan. Well, mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi manusia-manusia yang ditakdirkan untuk merajut kemesraan dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sudah kita dengarkan ya tausiah dari Kiai Haji Asep Dinati ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di komen, share, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan juga loncengnya ya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya ya. Oke, ikuti terus pokoknya channelnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.